Oh, euy. Eueuh. Sup! Kusup! Sup! Ah, cing. Geus eueuh si Usup lagi. Ini parah nih. Rongsok. Iya, Sal. Sal, kenaon maneh? Aing keur nyangu, Cup. Cuma ditanya teh kehead. Aing nanya sebener-bener. Ya bener kumaha apa nanyaan kitu? Pan bener kadeuleu aing teh keur naon? Nah, sia bisaan, Sal. Ya heueuh atuh hirup mah kudu segala bisa, Ket. Tah, sautik tah. Tah. Hirup mah kudu aya paningkatan, Cup. Lain ieu mah ngider rongsok we ngider rongsok. Langsung ecean Isal sia mah, ecean pisan kehead. Lain ngece aing mah, Cup, eta mah pan fakta heueuh ieu sia mah. Oh peningkatan ngider rongsok we hayu. Yo, Isal. Sia teh langsung kecek kitu kehead. Aing mah kehead berarti rongsoknya gede kehead. Aya ngapa mah sia teh? Ngecek pisan. Sia mah teu pira aing heureuy sakitu we mending ngamuk Ket teh ah. Lain heureui Isal. Teu ngeunah aing mah Isal sia ngomong kitu teh kehead. Kena aing ngede rongsok. Tong ngeunah eta kopi aing. Ih. Lah hasil mah para radu. Sia mah ini kabina-bina teuing Isal. Teu pira kopi 3.000 kehead. Teu pira. Kopi aing dibeakeun eta udu deui rimbil dina ceulis teh. Oh lah geus aing balik salah. Si kunyuk kopi dibeakeun udu rimbil dina ceuli naon nu dirasa. Aa, aku pengen beliin kain buat nanti kalau ke undangan teh jadi pakainya samaan. Ntar atuh kalau udah punya uang. Ih, tuh lihat Aa, aku pengen gaun tuh kayak itu bagus. Pasti mahal. Anya belum punya uang. Masa nggak ada pengorbanan pisang jadi pacar teh? Iya kan Anya belum punya uang. Kan Neng tahu pengangguran. Aku nggak mau tahu pokoknya mah mau Aa nggak punya uang, mau punya juga aku pengen gaun itu pokoknya mah. Aing lieur awe teh. Aduh, kunan cing ulang-ulang kieu. Ieu pugu aing lieur cil. Awewe aing rujit hayangeun gaun kan aing can boga duit kumaha gra. Sia mah awe kitu teu tadi pukut. Geus picin, si loba awe mah. Nu ngarujitkeun mah geus buang jauh-jauh. Heueuh kitu. Geus loba awe mah. Heueuh nya cil. Keko aing uang telepon atuh ya. Sok mending putuskeun nu kitu mah ngarujitkeun. Heueuh kitu. Loba awe mah tenang. Halo. Bos lah, anu mah mending putus. Lah, rujit urang malah. Baik gitu. Bye. Gitu tuh. Berarti masih loba. Loba tenang we mah. Ngarujitkeun gitu mah. Lah, buang we. Atuh. Geus, ulang ting. Aing aya perlu ye. Eka ditu heula nya. Sok. Sip lah. Siap. Nuhun, Cil. Oh, kamu teh mau gaun di toko Majalaya Tekstil? Iya Aa. Ayo, sama A dibeliin. Pacar kamu yang dulu mah cuman modal ganteng doang. Kita beli yang bagus ya buat pernikahan kita. Pokoknya kita cari yang paling bagus. Pacar kamu yang dulu mah duitan, modal ganteng doang. Kenapa ada Aa di sini? Nah, hasil kan Cil aing aing nitah mutuskeun ya kalau dibawa ke mana gini? Sebelum janur kuning melengkung, kita bebas menjodoh dari mana saja. Berarti Anda kalah saing. Aa makasih ya udah beliin aku gaun. Ya, tenang, itu cukup kan? Iya cukup. Kalau kamu lelaki, beliin dong bebek kamu kain buat gaun dari Majalaya Tekstil. Rongsok. Bu, rongsokna bu, rongsok. Rongsok. dulu. Rongsok. Apa kesalah cong ngerian? Kumaha Rongsok. Panjang aja. Adi, yuk. Sok. Nah saha, jalma teh teh rongsok tapi jalmana eueuh euy. Sok. Kemana ki? Geus ka ditu. Sok. Nah kemana si goblok teh rongsok tapi jalmana eueuh?
Cop! Cop! Wah, ieu mah ngaheureuyan ka aing. Awas ya ku aing. Kemana King? Mau di ka dieu euy. Sok! Sok. Eueuh. Sok! Kok sok? Sok! Ah, King, geus eueuh si usup lagi. Ah, teu balik deui meureun ieu mah. Ayolah. Mangkarep deui. Oh, jadi sia nu ngaran aing teh. Henteu mang, henteu aing ngalain. Hing. Hing. Si Isal euy. Yo, Salyo, aing boga caritanya tadinya. Yo, si mobil ho. Aingnya. Nah, aya motor sia mah. Nya aya motor yo. Si motor teh di radio. Lah, tak tunggar cek aing ge. Nya. Terus kumaha? Kahuruan anjing. Si mobil teh. Kahuruan. Non teuing ngomong we atuh aing yang udud mah. Saeutik ieu lah variasi. Sah, ieu nitip sombring dagangan. Aduh, eueuh duit na nama Mang Jack. Biasa. Pan ieu namana ge nitip. Engke we duit nama teu kudu ayeuna. Emang sabaraha Mang Jack eta combring? 50 ribuan, sah. Oh, nya tuh sok aya nitip kumpul mah. Sah. Naon Mang Jack balik deui? Iya sah, Mang Jack teh aduh, eueuh keur bensin euy, minjem heula we duit 100. Gampang, oke atuh hitungan mah tinggal motong we tina dagangan. Iya tuh. Naon salnya? Asal lieur ieu mah euy. Kok nitip heula? Tapi kalah nginjem. Kunaon nak? Bungkus saya bensin ah, aya bensin ah. Yo, ieu mah teu mogok, ngan beak bensin budak. Ayo, ajik. Teu aya ah di dieu mah tebi meser bensin mah. Ih, moal di hadean ieu mah sep bensin, sep bensin. Kok ngera-ngera? Itu pandangnya saya bensin. Nah, ieu mane. Beak bensin. Ang, nah kunaon eta rencanganna nuju mabok? Sanes mabok ah, rencanganna hilang dangu. Abi oga eta tadi. Rada stres di mana ada. Bensin. Oh, nya atuh sok eta, nya dapet tinu abis salit mah. Oh, mana tuh? Soknya, abi ka cai heula. Oh, mana tuh? Lumayan sekilnya. Tuh sing Beak. Lurus. Tapi nya ka imah ngeureun. Nepi ka imah mah. Ya, beli itu hirup wae ieu mah. Hirup. Hanteu. Hirup. Wah, berarti lain mesin lain ieu na ya lain mesinna. Mesinna ieu mah. Aya teh hirup Abdul, saya teh hirup. Tiiseun anjing. Teu hirup ieu mah. Hirup Abdul. Oh. Anjing, dirasa. Teu hirup. Hirup tadi Abdul hirup. Aduh. Teu hirup. Si aing. Oh. Oh, mak ya. Soraan. Alah, na ieu mah dibeakeun pisan bensin ah. Ada saalit ayo, sakieu. Sakieu kumaha pan abi geus meser 4 liter. Naon sak? Itu tuh. Nyadap bensin nepi ka beak geura. Nyadap bensin kumaha maksudna? Nah, beakeun bensin, kurang teh kita nyadap kan ieu da dibeakeun geura. Barang mana yang meuli sabaraha liter tadi? 4 liter. Bang. Atuh tinggal gantian we Kang 4 liter meureun. Alah, 4 liter. Nya cek urang oge mesinna lain bensina. 4 liter, 4 Itu liter. mah apa? 4 liter. Anjing.
4 liter. Mana di sana? Sok. Tuh, di sana itu. Wah. Gusti. Wis gantian wae lah. Gantian 4 liter. Ame tuh Reno. Murah pisan. Ya kayak bae lah 50-an kek. Bayarna. Ya sa. Bensin teh saliter-liter acan 50.000. Nah, mana yang gandangan kita ya nah. Masuk burung sih mah. Bayar bensin teh saliter-liter acan 50.000. Murah nih, itu masuk 50.000 mah. Setengah liter geus henteu. 50.000. Sek balik wah ayeuna mah. Kang, nuhun Kang. Aing ti heula, aing nu mawa. Ih. Awas urang. Layak. Sok anu ke buku. Ih, Pak. Nah, kemarin teh urang teh pengen beli 4 liter. Jangan beli 5.000-an. Cih, namanya apa? Aing beli 4 liter di mana? Ah, poho. 4 liter mana itu?